katasan Gatot Kacawian Giri katasan Gatot Kacawian Bima Putra Yu Arindi Suta Putra Pringgandani Pengudahan beringrang berjuang di medan perang. Raden Gatot Kaca kali Semar Badranaya laksad padu duaan dina waktu ieu mun nirahangan dika wa Semar Badranaya ieu nun anu aya anak anom anom kuate mengukur ngarepotkeun we kasadayana lurah tamtama Juragan Antarja, Juragan Jakatawang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Parijeng teu sakumaha pihargaeun gua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi gua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge. Agan anu bakal keluar ayaan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak wa kedah kumaha hamuy agan nuhun kana kasayan agan Kaula sumpah Sabta Marga anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana Hayang paling nyata wae wa Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea nah kaula Gatot Kaca salaku tamtamar cicingeun wa Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara. Oh, tenang. Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuh Aman, wa mun sadayana gaduh emut kan. Nah, atuh eta oknum-oknum tebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak. Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul wah ririwa wungkul laras kitu ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpluk kitu ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung aya naon khasiatna eta kuncung daek teh daek kaula ayeuna dek nanyakeun ka ua minta jawaban anu pasti ua da teh aya naon-naon ieu mah buuk ngan bodas supina tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa aya maunatna pasti aya maunatna wa cobi wa naon ieu naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua ngajaga rakyat supaya kepercantenan kanal pinten gua supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula ngajagana soson-soson sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula
upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun Bilih teh sapamanegan bilih teh sapamadegan teu nanaon gua ieu pribadi anjeun ka kaula sae atuh ulah aya nu disumputkeun teh nya nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku cobi nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos eta kan jadi kaula teh kedah buligir kedah selangutur tong make pakaian naon-naon ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange sing ade jaket oge teu nanaon nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aganya anak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aganya anak gelas kosong leres upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepatna mah tenang saya siap wa ngarti kaulah kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha keserek lebat teu bersih siap wa siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung gua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar naon maksudna aya maksudna mah eta teh sen Rusia manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep aya 360 Rusia wah paingan tuon tapi aya oge nu nyaritakeun 88 sami eta oge sami kumaha 360 tilu sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 nya salapan keneh nya we kenehna eta paingan won mangga emut ku agan kalaresane anu narosna ge salapan deui naon Gatot Kaca Gatot teh angka 5 kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan wah beres temu bulan margi agan teh lurah tamtama simbol nama di urang mah Siliwangi beruwonnya tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan nuyu sama won urang mah urang Sunda aya ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teh deui salapan ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui eta geuning gorehel urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan beda bujur timur ya beda jeung Banda Aceh nya gua beda tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 600 ayat ai genepna aya saberiji aya 4 ai genep kali 4 24 ai 24 jeung 30 54 ai 5 sareng 4 salapan inya nya wa gorehel angka salapan mah kuat bisa won nya wa dupi Fatihah tungtung nain aya salapan
sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji arrahmanirrahim dua maliki yaumiddin tilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in opat ihdinas siratal mustaqim lima siratal ladzina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim tujuh waladdallin dalapan amin salapan salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat al-basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi wa bis hiji mi dua la tilu hi opat ro lima man genep mi tujuh ro dalapan pin salapan 10 nu macana waduh hebat wa Wah, leres bulan. tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasare hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang Iya, Pak. diantarana panon 2 irung 2 berita opat ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 gini wa apa dihandap 2 nya liang kahampangan sareng liang si eta teh Jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan. yang ora-odo sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang Iya, Pak. diantarana panon 2 irung 2 berita opat ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 gini wa apa dihandap 2 nya liang kahampangan sareng liang si eta teh Jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan. yang ora-odo ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 2 irung jeung ameuna tilu 3 ceuli jeung dengena opat 4 baham jeung ucapna 5 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna dalapan suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna Doh. Leres. nya nyawa Salapan. geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi Leres. Pancasila ge salapan, Pak. tuh nya nya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nya eta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4 hak manusia aya 4 ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuruniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh Doh. naon nafsu anu dalapan teh wa anu hak manusia 4 hak iblis 4 nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah lawamah syawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniyah Beres. tah bismillah nu tadi kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi 3 nyaeta basmalah teh ba sin mim Iya. bakna teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun aisina sina teh satrol atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ari mimna mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun leres ai satrul atoya teh nu nulungan jeung nu ditulungan ari mutil atoya nyaeta nu mere jeung nu dibere
naon maksudna teh kula can ngarti tah gubrak we katerangan naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere kumaha geura mangga agan nyomot sangu kuleungeun terus dihuapkeun sanu dibere nu dibere sungut nu mere leungeun saha jeung sungut saha sungut kaula jeung leungeun kaula nu ngeunahna saha nu ngeunahna di kaula tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna paingan disebatkeun geuning eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta keneh aya dina diri urang geuning Mbah nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun nya nyawa satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan cobi gagaro kaula ieu rek gagaro beuteung sanu digaro beuteung saha beuteung kaula nu ngagaro leungeun nu nulunganna teh nya nu ditulungan beuteung nu nulungan leungeun saha leungeun kaula jeung beuteung kaula ai kaula nu saha nya nyawa saha anjeun teh nu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan nah naon nu rek diaku ku agan kaendahan wungkul wa geuningan aduh di emot jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung henteu nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta kaula manusa mana manusia teh ieu dadana eta mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beuteungna bujurna ramona huntuna mitisna na ari manusana nu mana saha atuh sia teh sabenerna dagorehe ieu mah nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh urang di palalungtir teh kula setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bener bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan daya teu upaya bahwa dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran lantaran wa maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha waduh letik nu laletik fakir miskin nu sangsara bek ngantep sia kanu sangsara bek ngantep kanu balangsa dugi kali sikikeun teh wa kartos pisan paingan anak hayang salat wa alah ampun wa saha sia teh nu matak nu jadi slogan silih asa silih asu silih asi teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sadarea kakarang teh wa mes nah di denge-denge teh ku aing bedordar parasea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya nggak mikir urang mah katingali anu wa lima katanya katanya ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan nganukur kadudukan nganukur kursi cur rakyat cur negara goblok sia lares wa kalaka patarik-tarik bangus dari takkeun soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anggar keneh kieu si jurig sia
naon pangga aing nyebut jurig naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah Kelepat. tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu sia teh Diri wa unggul wa sing balik deui kana fitrahna wujudna manusia satria. kana manusia teh kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedeuhan welasan asihan naha ieu beusring cokelan kasalahan Nemongkeun kalemahan wanya. dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling satenta Di dia ngarusak banget atuh kanya. obat wa ampun leres wa leres Beki karaos wa aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh amuy agat hapunten wa bilih aya kalepatan agan margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesaran henteu wa biasa kasinggung wa kitu agan kitu karaos teh. leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon Eta mah pinuh bantuan. Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola aslina mah Beda ti kalakai. dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha kusya dipake sombong Ulah dipake gede hulu teh eta mah. ampun wa dek hirup salilana sia teh Burukan rek ribuan tahun hirup teh meureun. leres lamun kitu macarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana Sing ancek pancek wanya. nya Geuning kuncung ti pigawe ya bon. marukana kumaha Lain kuncungna nu di ala geuning. Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun wa Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wa tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun Pinuh ku bantuan batur wa geuning hirup. pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna Dengan seengna. anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalap peda di laut Ngara minyak tanah. anu ngalam minyak tanah sabaratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh Cantina peda teh bah. nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia Eta jelema kawalak teh meureun. ampun wa nuhun
Lumatak beki pageuh kaulah mertahan keuna aya kuncung. Lir tendra. Sapraptane pun ieu denawa teh parantos dumugi dateng asa. Bar. Ulah kaget urang dek nyemah mar. Wis wa. Kulan? Awas wa aya buta kaulah rek nyumput heula. Mangga. Ulah kaget sampurasun Badranaya. Rampes. Wah, kebeneran ieu ieu. Ya, Bar. Bersubung Sahawa. Wilujeng sumping nun. Nuhun bar cager ente. Beje saha teh aya teh nun. Aulah nyaho ngaran. percuma nyaho ngaran ge nya. Percuma nyaho ngaran oge. Ieu saha ngaran teh? Dewata Cengkar. Anu eta teh percaya. Nya. Dewata Cengkar mah kitu rupana. Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis. Iya. Bener teh. Uing anu mangeran kalagenda. Nya. Anu mangeran kana cempor teh bon. Dek naon? Wayah namar uing aya harewos bojong eta kuncung anu jadi dina luhur dina sirah maneh anu bodas anu nyengcelek. Keur uingnya Nu ngagunuk. Mangga nun. Anu balik santong nyungkun. Lain nganggap nyungkun. Nah, make nyungkun mangga ai priyogi mah. Ya, gerak sana. Anu balik mah atong nyungkun. Awas ka. Laras ai priyogi mah mangga. Mau dikorekan ku si Mario oke. Nah, wah, jika turunan kadipaten uang. Ari maneh naha bener erek mikeun kuncung eta nahulu Lain naon teh wan namanya. Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksa kenting maneh eta urat tepi karanteng gitu. Jeung make dihaleuangkeun anu batu. Heeh. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang. Ya sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh. Sok dek naon deui? Eta kunjung jang aing dibikin mah Empek. lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung. Lain bawa urut dalang beul. Aing ngadalang ai sora di kieu-kieu aing. Heug nuhun atuh. Nanging barang saweg kuncung bade dirawe. Sapraptane pun Raden Gatot Kaca nyabet lir satabana. Satayam ana ulun tomengna. Aya anu ngabeledag kana tangkurak. Aya petir. Aduh lieur aing lieur. Aya petir di siang hari. Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug? Nu nyamar kana ceuk. Nu nyamar kana hulu meuni nyai dedeleuan. Boa-boa. Geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kuncung salajeng hayang saring hareupan jeung kaula Gatot Kaca. Wah, urang ajar maju di nu lega. Barang saweg Gatot Kaca nuju seret sumereran banting binantingan sareng ieu denawa. Sapraptane pun Bambang Melasrana asta jeung ngadawala. Bapak, Duh, Bapak, alah, saha? aya akang lewat. Abdi ieu Pak. Aya anak barudak salalamet teh ya. Alhamdulillah lewat. Ya Pak.
ngahaturkeun semua bakti konyuk panjenengan Rama Prabu. Heuk syukur jang, syukur. nya mawa naon di kota wah. Ti abdi ge teu kantun Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu teh abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu. Roti bakar teh. Eta dina dus, mumung seep. Maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Bilih peryogi dusna kapan Bapak masuk dikempelkeun geuning. Geus loba di kilo teh beres. Nya. Kumaha? Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat Pak, aipek teh Pak, abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaran teh melasrana. Da ieu pengkereun ieu. Tukangeun abdi tingali. Sadele. Kaula pun melasrana kaula nun. Ieu panu nyaahun ka abdi teh ieu anu ngewaeun ka dewa. Anu bebela ka akang. Dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana. Anak saha seuing? Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada. Amuing atuh dulur ilahi jang. Eta geni. Teh ngabejakeun bapa ka abdi mah. Deket-deket anak talus. Deket-deket anak talus geuning teh. Duh, si wareng baraya. geuning kapi adi geuning. Ayi kaula nun kula. Ai bapak ilahi ka mana? Butuh kuncung gitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun, ulah disadaun kompetkeun, Pak. Sakompet daunkeun. Nya. Ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh marukana. Kitu, ih sing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh. Syukur atuh. Jadi pun Bapak mah ulah disasanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina supuna. Nujul yati nujul. Nujul yati nujul den nyerah ingkang medal saking cupu manik astagina. Amuing. Ampun ting Kakang Semar kaula ulah disakompet daunkeun tah ieu pun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana. Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata geunaheun euy. Nah ngagitek wae teh jelema teh geunaheun. Atuh ku kitu na cepot tong make jeung rereunkeun kantong kitu maneh kakolot eta tong kitu dewek di polototan euy kumang narada. Atuh eta. Padahal nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya nyarekannya biasa. Ai meuli digitekan. Jadi silaing teh pipilueun nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ye ari bapa Pak. Batara Guru teh jadi buta ini teh. Hah? Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jeleg we jadi buta. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu Pak. Ulah. Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak nih? Abong buta. Iya, ya emer lagi enggak. Cing A urang tatarucingan sakedeung naon? Tatarucingan naon? Aya nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna? Heeh. Aku sebut aku leungeun. Nya ku leungeun atuh dampaleungeun digese-gese. Aya nu lolong nginjem palu. Leungeun ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong. Heueuh. Ah siapa yang belu jeung aing jurig ah. Cerdas pemikiran ampun aing. Kitu Pak, salaresna mah jadi buta. Merenjang. Anu datang ka harapan aing teh si Otipati barengan ju. Kitu. Nah parantos ka dieu kitu Wasmar? Saha? Samun eta buta teh tuh geuningan nuju dordar galungan sareng juragan Gatotkaca. Ih, ulah naon? Juragan Gatotkaca dilegelut di ujung lanjut.
otot kasar di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuka ibunan lir kapas kaujanan. Waduh, ampun. Modar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar. Saya punten. Aduh, juragan. Waduh, bot. Den tulungan den melasrana. Ulamang. Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu. Kunaon ganteng? Leuleus. Ieu tuh odading heula ganyeun. Cabuk sia poing. Aduh, kunaon agan teh? Hebat eta nawa. Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang. Saha ieu? Duh, ngan sajurela atuh eta kalimah. Aku kecapeknya Kang. Sarasina jati. Aduh, jati wungku dulu. Jati wungku di paraokan enak teh. Bener kan? Jati kasih ku junti. Eta bener. Saha kaulah teh belasrana gan ieu kan anu bebela ka urang anu nentang ka dewa teh ieu anu poka ka dewa teh. Wah, bener. Nya, tapi bener di pokana teh. Kan duka angke mah geus diuk dina kursi jempe meureun. Geus boga jabatan teh. Mode dorna di astina bareto kucumplang kacampling ngomongna teh kaju ka dieu. Ngahujatna ka pamarentah teh mulukana. Heuh, ari geus gek mah ayeuna dijadikeun sesepuh. Pego we teh si jurig jeung hayang ngebabukeun lamun kalemur aing dibedi ada si goblok. Dalin ku akad ku abdi di katepean ge. Heeh lah, hayang modaran yang makan kitu ge. Teuing kumaha. Untung bedina dijual ku aing. Atuh ditulus berarti. Heeh. Sawias ku kaula urang Silareban. Mangga. Gening anjeun melasrana geus ka dieu deui. Kurang ajar bangsat. Wah, sia kagok borontok ka palang belang. Wah. Pinastiker sayang tumampara. Ieu melasramna di jamaku ieu denawa leungit tanpa hilang tanpa krana jadi Batara Guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh kakang panyinrada moal katulungan kaula. Wah, naha euy? Kang, ongkoh itu Batara Guru teh anu jadi buta. ararane. Nah, bet jadi melasrana bet jadi Batara Guru. Ayeuna. Tah di dieu lalakon teh lieur na teh. Tong dipake deui engke mah kitu ah. Lieur aing melalakon kitu deui aing mah ngalieur maneh teh. Heuh nah sahari eta buta deuleu. Halingjang ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh. Pak, entong Pak. Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur. Ari sugan teh lain deuleu anu asli, anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge. Beuki katara we. Pinter tah sia. Jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia ieu. Kumaha apa itu moal nyaho seuing mah politik we. Moal apa? Ulah pipileun kana urusan politik sia mah itu geus ngaramai sia mah ngalasuluh. Kucing-kucingan di luhur. Para abane anak pemajikan ku sia. Hah? Tong pipileun kana urusan politik moal ngarti. Moal apa, Kang? Heeh, bari nage sakira-kira sumogol man make jeung asup kana politik nanti lah. Usaha we garto kanya. Da arusaha eta oge maraneh hage teh. Heeh. Sebab bakal ngahalalkeun kana saluruh pacara deuleu. Teu hasilna politik mah ulah lalawora. Sok saja aing. Wah, kurang ajar Badranaya. Sok. Tega lara. Tega aing. Pati awas. Stiker sayang tumampara. Ieu denawa di jamaku Semar Badranaya pulih ka jati pulang ka asa si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna sang hyang rancasan anu cicing di alam marakayangan. Kageuleuh kangewa karesep kambung kawani jeung kapanasaranana gulung galang jadi hiji nyaeta jadi makhluk. Ieu denawa teh jadi otipati mamalihan. 1, 2, 3 iya. Wah. Baru disaksin baulinya jadi cahaya bereng lir sikat-sika ngulon ngetan ngidung ngalir. Jadi dedemit di alam marakayangan. Ujang
Wah, jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulya deuleu tibatan manusia nu mata kade cing ati-ati delecu cing ati-ati cing waspada kana pangbibita jeung panyingsieun teh kade bisi datang ngati jurig tah ieu buktina leres wah. cu hapunten deui watina nu pihak kalapatan ageng sumonten alitnya ujang Sumohon. rupina ieu lelampahan urang pungkas di dieu ku ua ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka